Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah. Urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan para wargi kaum dangunya. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangan deui ieu dina ieu bagian kahiji nya mitembeyan dongeng Sunda dina jejer tarungna dua jawara. Ieu karangan S. Sukandarnya Pak S. Sukandar anu diserat dina tahun 1877 para warga kaum dangu. Namun setelah acana simkuring sapertos biasa sejatu maros kumaha ieu kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana nya. Pamugi sapaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Aya dina ginanjar kawilujengan sehat walagri sakulawargi nya. Oge hasil sagerupi ikhtiar anu nuju dilakonan ku urang sadayana. Hatur nuhun ku simkuring didugikeun ka sadayana kumwae anu parantos manco teras kana ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Anu parantos nge-like-na, anu parantos nge-sharekeun link-na, oge anu nyerat komentarna hatur nuhun pisan. Mangga urang kawitan wae ieu carios para wargi kaum dangu. Nanging henteu acana aya nu bari ngalangkung ya. Mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. kolebat nuker lempang teu beda ti kalangkang. Keur mah kaayaan ti peuting najan ngempray caang bulan oge teu bisa disasaruakeun jeung ti beurang. Turug-turug dina lumakuna teh kacida pisan gancangna munasabah upama kabireungeuna ukur kolebatan oge. Srog kalembur magung. Tembong imah-imahna can pati gegek. Juringkang eta kahareupeun hiji imah anu pernahna sisi balong handapeun tangkal kalapa nenggang tinulian. Reg ngarandeg jen nangtung. Panona teu boleh gular-gilar nitenan kaayaan sabeureureunnana tapi sidik teu naon. Di dieu Sabana manehna gogorowok eta. Mongpong caang bulan hanca anu can anggus teh hayu urang tuluykeun deui di tempat anu sasari. Ditunggu ayeuna pisan ku kaula di ditu. Sabana? Teu nunggu heula jawaban eta. Curelat manehna ngajati dinya langsung moro ka Tegal Barujati. Para wargi kaum dangu anu dicelukanana nyaeta Pak Haji Sabana nu digorowokanana harita teh tacan sare. Puguh we sora anu ngagantawang di buruan teh meninong toreng kadengena. Geus kuronyong deui wae eta. Pak Haji Sabana bari ngareret ka bojona anu memang sarua pada tacan sare. Mohon deh kumaha atuh Kang Haji, cek Bu Haji ngandung kahariwang. Nyat deh kumaha kapaksa kudu diayonan ieu wah. Pak Haji Sabana bari jeung cengkat rap make papakean sing sarua bodas. Sanggeus beres kojengkang ngarongkong bedog anu digantungkeun dina paku. Sep dibebaskeun kana cangkengna. Dihalangan ku sarungna. Geus kitu kop kana sorban.
tuluy disampaikan dina tak-takna. Na kumaha cenah atuh kahayangna eta Ki Arnasik teh? Bu Haji ngagerendeng setengah nu nanya ka dirina pribadi. Ya kahayangna mah kudu aya nu babatang salah saurang. Boh akang boh manehanana. Kekarang ngarasa sugem tah. Ayeuna mah doakeun bae akang rek indit. Kitu cek Pak Haji Sabana bari ngararet ka Bu Haji anu keur emok keneh di lawang nggon. Nya satya sama ye elingkeun we atuh Kang Haji. Cek Bu Haji bari netep seukeut ngandung pamardi. Ih, teu syirikna saban amprok ge. Teu boleh dijentrekeun yen kitu peta teh kaliru. Tapi Ki Arnasik tetep bae neugtreug. Geun bae geus keur saning nu maha kawasa meureun. Pas sendatan jeung manehna teh kudu dibawa ka liang kubur. Geus kitu we eta nya janji ulah kurang-kurangnya ngadoakeun. Heug atuh. Akang rek indit cek Pak Haji bari brai eta mukakeun panto. Memeh turun ke golodog, Pak Haji teu poho ngucapkeun heula basmalah. Bismillah. Geus kitu mah curelat celeng. Manehna luncat kaburuan, plesat, kereles. Sakedeung ge jirimna teu katembong kahalangan ku tatangkalan anu rajeg di jero lembur. Anjau ka Tegal Baru Jati geus nyampak nu ngajega ngadago lawan. Nu taya lian ti Pak Arnasik anu padumukanana di Gunung Leutik. Srog maranehna adu hareupan. Sajongjongan mah taya anu lemek sakemek. Ukur sorot panonna bae anu teu beda nu keur ngadu teuteup. Teu sirikna nancep nembus kana heherang panon masing-masing lawan. Mun panon Arnasik ngagebur hurung ngebreh ke nu keur dieusi ku amarah nu ngabala, sorot panon Pak Haji Sabana mah sabalikna. Dina geburna teh semu-semu anu ngagenclang ngagulimeng dieusi ku daya komarah jeung wibawa anu lain jore-jore. Saeutik oge teu ngebreh ke nafsu amarah anu ngabala jeraweun dadana. Syukur andika datang Sabana. Dan naning masih keneh ngabogaan hati lalaki. Pak Arnasik ngamimitian muka carita. Ngaran-ngaran anu diondang Ki Arnasik. Asa piraku upama kaula teu nemuan. Ngan hanjakalna teh pangondang andika ieu ngan saukur pikeun ngabudalkeun amarah. Cacakan upama ngandung maksud pikeun mengkeutkeun deui tatali silaturahmi nu kungsi udar maduh. Kaula teh lain deui bungahna. Cek Pak Haji Sabana nembalan leuleuy. Masih keneh butuh ku silaturahmi kitu andika teh sabada? Pak Arnasik nanya tergeus. Nyapu ku atuh Ki Arnasik yeuh. Ngantengkeun tali silaturahmi teh apan mangrupa hiji kewajiban anu geus digariskeun ku pangeran. Atuh upama seug urang ngalenyepan kasauran Kanjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Abu Daud geuning cenah memusuhan leuwih ti 3 poe oge geus teu diwidian. Hartina urang dilarang. Gandeng montong ngahuntung sabana. Pintar sia jari tawa. Tapi kumaha kanyataanna? Cik gunakeun uteuk teh. Saha anu ngamimitianana nu ngajadikeun pegatna hubungan kaula jeung andika teh saha? Coba pikiran tah. Andika teh lain bae geus ngancurkeun pangharepan jeung ngaruntakeun hate kaula. Tapi oge geus ngabibirang kaula di hareupeun bararea.
Keur mah saeutik ge teu nyangka yen Parnasik bakal kitu pamolahna. Katurug-turug dilakukeunana estu ning kacida cepetna. Beunang disebutkeun teu bisa dituturkeun ku panenjo. Ku kituna geus teu bisa disingkahan deui. Cedak bae eta careham Pak Haji Sabana nu beulah kenca digempur satakerna. Aduh, telik deug. Pak Haji Sabana nepi ka ngagero bari badana ngajerek-jerek labuh. Tapi tacan ge manehna bisa ngajaga kaseimbangan badanna. Pak Arnasik geus nyusul tepus ku gempuran beureub kenca anu patutur-tutur jeung nyebrutna beureub katuhu. Hop. Duk. Eta teu salah deui palipisan katut careham Pak Haji Sabana geus teu bisa disalamatkeun. Hop. Hiuk cekok. Kebut eta. Curalit. Pak Haji Sabana nepi ka jungkel jumpalik aseupan. Tapi akhirnya langsung nyalagedeg deui teu sakara-kara. Allah. Montong kawas doger monyet kalakuan teh Sabana. Piraneng oge digebah. Pak Arnasik ngaheheh nyang serikeun. Aduh, lumayan oge ye pembukaan teh ye. Aduh. Nya bener andi kate langsung Arnasik IQ mah. Tetela hate andi kate teasna alabatan batu karang. Sakitu ku kaula teh teu dilawan atuh. Lantaran ari kaula mah pantrang pikeun miheulaan rajang gitu. Hah? Kumaha Sabana? Kumaha? Allah teu salah ngomong ya teh. Eta mah tananing hate lalaki dulu. Balik kanan didinya bat kawas ngabogaan hate hayam kabiri atuh. Yo dulu dengekeun sia. Ari wani ngajalankeun pagawean mah kudu wani tanggung jawab akibatna. Montong kalah kah ngalobakeun biwir sia. Ngan samata-mata nyieun akal tarekah pikeun ngepeskeun tanggung jawab. Kitu gawe teh teu beda ti hayam kabiri Sabana. Kalah kah gagahna we tapi hatena koyo pos peot. Kalau kau beuki ngeres ceritaan andi kate Arnasik atuh. Didegeng-dege teh liru wajib ragrag kana keusik sia. Pararikom dangu nafsu Pak Haji Sabana geus mimiti musial. Haram deuleu ye pikeun si Sabana mah lumur kudu ngabogaan hate atawa kalakuan seperti hayam dikabiri sia. Asik. Saat tadi nama ye pangna kaula keukeuh nyarita heula teh ye sugan wae Andika masih keneh bisa dibawa bener gitu. Tapi ari keukeuh deg-deg mah kumadinya. Ku kaula burung diayonan sia. Wah burung diayunkeun ka hayang Andika. Sakarep Andika pasti baris diladenan Arnasik. So, ya. Pak Haji Sabana akhirna mah beak kasabaranana. Ngomong sia. Tah kudu kitu atuh. Tandang lalaki mah kudu kitu Sabana. Heuk atuh sok geura bagiakeun deui peureub kaula. Hop syap hop. Eta Pak Arnasik bari ngagak-gak. Sartangan sebrut bae manehna ngadiuskeun peureupna ngahiuk bangbaraan. Beuk Arnasik sakarep Andika diayonan sok. Hayo sia. Hop. Duk eta peureub Pak Arnasik dipapag ku dampaleungeun kenca Pak Haji Sabana anu saterusna ditempelkeun bari rada diteueulkeun. Tapi harita keneh oge ngagentak Pak Arnasik nyusul tepus ku gempuran beureub kencana rek kagejerot kana beungeut. Ngan bae Pak Haji Sabana teh gerak paroikom dangu. Sakilat naker manehna geus hasil nglalapkeun badana dina gerakan monyet rengkod. Badana ngareundeg bari rada nyerong 45 derajat ka kenca. Tet seret pigelang Pak Arnasik anu katuhuna nu tadi ditempel teh dicentok satakerna eta. Nu dibarengan ku nyebrutna peureub katuhu Pak Haji Sabana ngagempurkeun sodokanana al teu salah deui eta. Ngahancah hulu angen Pak Arnasik anu akibatna lain deui hebatna. Ya, ulangan ieu. Husyup. Pak Arnasik ngahanju paroikom dangu. Badana nepi ka ngalayang ngaliwatan sirah Pak Haji Sabana akibat centokan leungeun kenca Pak Haji Sabana anu memang kacidarosana. Huyuk leang kebut eta. Akhirna Pak Arnasik ngajapapang sarta masih keneh untung beungeutna teu ngusruk kana taneuh. Lantaran badana katahan ku jumplukan jujukutan anu ting durumpluk di ditu di dieu.
Tapi para wargi lantaran ngaran-ngaran jago lain salah katiga tuh harita keneh oge ngagentak Pak Arnasik ngagurinjal deui. Ari calegedeg teh ari plesat wae eta nyampe ka hareupeun Pak Haji Sabana. Bari hiuk beurepna ngadius. Hiuk sebrut kelepat. Os eta ukur ngahanca angin lantaran nurek digempurna geus ngajorelat manten pindah tempat. Hop, sup, oh, geuna sia. Yo, hea. Pak Sabana males narajang ngaheumbatkeun tenggelanana rek ngahanca punuk. Hiuk kelebat leplos. Sarua pada ngageblos lantaran Pak Arnasik rikat taker narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Breh badan Pak Haji Sabana hareupeunana semu-semu nu ngajeruang gunung. Taya aling-aling nu ngahalangan. Teu talangke deui, blesat wae Pak Arnasik nyampek bari langsung ngagempurkeun dampal sukuna anu ngahanca kana kakemplong. Oro kaya Pak Haji Sabana ringeus nu lain lumayan. Ngagentak manehna depok bari ngaheatkeun leungeun kencana kagigir pikeun mapagempuran dampal suku lawan. Ngan bae Pak Arnasik oge nyaho diringgeus. Satekah pola rikat narik deui dampal sukuna. Plesat badana ngajaul ka luhur langsung ngalayang ka hareupeun Pak Haji Sabana. Sedangkeun dampal suku katuhuna geus diancokeun pikeun ngagempur sirah lawan. Tumrapna ka Pak Haji Sabana anu memang nages kabogaan ijiran yen sirah narek dijieun sasaran ngagentak manehna ngageblageun awakna ka tukang ngawangun pasangan maung ocon. Ukituna kapaksa Pak Arnasik kudu ngabolaikeun pamaksudanana sarta badana terus ngabelenyeng ka hareup lantaran upama seug dampal sukuna keukeuh digempurkeun ulah-ulah mamalana baris malindes ka dirina sorangan teu beda ti oray nyamperkeun paneunggel. Dina jeligna deui Pak Arnasik nincak taneuh satuluyna ngagentak malika tukang breh teh Pak Haji Sabana para wargi komdangu geus ngajelegedeg deui nu satuluyna sebrut wae Pak Arnasik miheulaan narajang hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna kalawan dirina hayang aya dina kaunggulan. Tapi Pak Haji Sabana oge kitu pisan kahayangna sarua pada hayang dina kaunggulan. Ku kituna Pak Haji Sabana ngagentak molebat nyingkahan panarajang sarta dina malesna geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha hebatna nu tumrapna ka Pak Arnasik kudu bener-bener meres tanaga nu dibarengan ku kawaspadaanana. Tapi nya eta da puguh itu ieu pada pamilik ilmu penemu anu lain jore-jore. Sakali ieu mah duanana ge taya nu kabeunangan anu akhirana seret bae Pak Arnasik mesat bedogna. Atuh Pak Haji Sabana siga ngagentak udara sorbana. Apa boleh buat? Wish. Mulai serius ya. Kolewat. Seseukeut bedog nyampek rek nyebat beheung. Lep Pak Haji Sabana ngareundeg sagemblengna dina gerakan monyet rengkot. Kolewat lep siup los. Leungeunna anu kencang ngaheat ka luhur anu dibarengan ku leungeun katuhuna ngebutkeun sorbana kana suku lawan. Yuk pet duk. Pigelang Pak Arnasik anu nyekel bedog beunang kepang. Kerewel sukuna anu beulah katuhu dibeulit ku sorban. Deuk dicentok satakeurna ku Pak Haji Sabana. Teu hese baleke deui koleom. Blak we para keundangu eta Pak Arnasik kabengkang. Halo, Allah. Pak Arnasik nyarekan kurinja manehna hudang sebrut dina gerakan babad paring bedogna nyerepet ka budak badilkeun eusi kadut lawan. Corelat Pak Haji Sabana jingkrak dina gerakan hap-hap pindah bari ngebutkeun deui sorbana rek melit beheung. Tapi Pak Arnasik rikat naker ngabalieurekeun beungeutna anu dibarengan ku ngagilekeun badanna ka beulah katuhu. Nu dituturkeun ku bedogna ngaheat ditigaskeun dina gerakan kepang. Syuk klebat lepos. Ukur ngahanca angin para komdangu. Lantaran Pak Haji Sabana masih keneh kaburu nyebetkeun sorbana anu satuluyna ngaguriwel ngagubed kana bedog. Hop. Yok ya, montong ngalobakeun pamolah sia sabaraha. Pak Arnasik nyorowok eta. Curelat dampa sukuna meta cebrod teu salah deui ngahanca beuteungna Pak Haji Sabana. Hop siop hop. Aduh. Daek eta kapaksa Pak Haji Sabana kudu ngagerung.
koleam blak. Haji Sabana nangkarak bangkang. Sorbana pageuh dicekel ka bawah labu. Cek kaula ge modar sabarasya. Parnasik meni haripet naker kaheumbatkeun badogna eta. Hiu. Oro kaya apa Haji Sabana oge moal mikeun upama kudu jadi korban badog mah. Ku kituna rikat manehna ngagurinjal bari langsung nyebetkeun deui sorbana. Kirewel teu salah deui eta meulit kana bincurang. Det dicentok satakerna. Oh Allah. Koleab deui eta parnasik ngoleab. Blak deui badanna ngageblag ka tukang. Teu gampang nyabut nyawa teh nasik ye. Tak cenepi kana ngecagkeun dongeng nama. Eueuh para wikom dangunya. Rupina cag heula ieu carios tarungna dua jawara nya. Karangan S. Sukandar dina bagian kahiji. Tah kumaha kinten lajengna ieu carios ye. Naon atunya itu ujug-ujug galelut wae Pak Haji Sabana sareng Ki Arnasik teh. Kumaha salaresna lajengna gitu. Mangga urang papag carios salajengna dina bagian anu kadua. Sim kuring tekendat nada dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Sakudak sakedikna sasieun sabeunjeureun pamugi aya hikmah aya mangpaat utamina hiburan tina sakuda konten anu dipidangkeun dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna. Sim kuring sajabit mundur cag heula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.